sahabat kita, senior kita, Kang Haji Udi memberikan doa dengan membaca Al-Fatihah. Di topik saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendiri atas King 9 1165 F1055 Angga haturan Alimuddin yang satu saya pukul hadirin yang kami hormati, inilah bentuk tanggung jawab dari paksi yang akan dipimpin oleh Kang Ali Kursi. Paksi sudah ada, paksi sudah besar, paksi sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kaji panginten ngawil wujengkeun mugi paksi nanjeuk sesuai aya diharapkeun urang sadayana. Paksi janten pamimpin atanapi nu hubungan dina advokasi anu adil. Paksi jadi pelopor bagi eksekutif, legislatif, yudikatif, kadang biasa nanjeunkeun keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Eta anu aya di advokat paksi kedah leber wawanen. Naon maksudna? Ageung kawani dina benerna keren lamun dina lepat. Anu kedua, para advokat paksi kedah nunjukkeun kukuh kana janji anu disiweukeun tadi ujan kasundaan. Anu katilu, anu namina advokat paksi kagungan ciri medangkeun kamulyaan atanapi nebar kasaya. Anu kaopat, advokat paksi kadang silih asa, silih asu, silih asi, silih wangkeun. Yang anu lepat lereskeun. Karena keadilan harus ditegakkan, anu lepat pasihan peringatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tapi yakin paksi kapayun bakal ngawitan menuju Indonesia jaya ku advokasi ku adilnya para advokat orang Sunda anu ngumpul ngahiji dina komunitas paksi. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kami hatur punten. Mudah-mudahan karena tadi Pak Iwan Pandana mewakili kanggo sebagai dewan pembina nasehat pribados panjenengan naon-naon anu kedah paksi ditanjirkeun supados paksi kamu jadi komunitas para advokat yang adil hukum ngagem kasundaan Sunda Jaya di mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ngawujengkeun lahirna Paksi. Bunda ini berharap Paksi tiasa ngawujudkeun keadilan di Nusantara kanggo kajayaan Nusantara. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.